Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas tilu. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka bukuna halaman 20 genep. Halaman 20 genep ngalarapkeun kecap saharti. Naon kecap saharti teh atanapi nu disebutna teh sinonim. Kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap nu sejena. Kata anu sarua jeung kecap nu sejena. Beda kata satu makna. Pek ilikan ku hidep contohna. Silahkan lihat oleh kalian contoh di bawah ini. Lembur sama dengan kampung. Lembur teh kampung. Kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Gitu. Tinggal di dia dihandap. Aya contohna pigawe kawas contoh. Tingali. Nah, eta di isiannya sok ditulis. Sedih sama dengan nalangsa. Kunaon siga nu sedih? Nah, sami kunaon siga nu nalangsa? Sok diisinya dicobian. Ketir sama dengan watir. Turesieun mata ketir nompo nu kaurugan teh. Kaurugan teh naon? Kaurugan teh anu longsor, katimpa ku longsor. Eta kaurugan. Mata kuatir nompo nu kaurugan teh. Nah, eta teh contohna nya sok diisi. Diserat. Latihan. Lajeng teuneng sama dengan wanian. Saminya teuneng teh artina teh wanian. Budak lalaki mah kudu teuneng. Budak lalaki mah kudu wanian. Wanian tapi wanian teh lain wanian gelut, wanian dina kabeneran, wanian dina bebeneran. Aya anu hal-hal anu teu sae mah ulah wanian. Kasohor, kakoncara atanapi terkenal. Nah, kasohor atau kakoncara sami nya. Asep Sunarya dalang eta teh nya lain dalan. Dalang teh anu jadi ieu pewayang. Anu kasohor di Jawa Barat. Asep Sunarya dalang anu kakoncara di Jawa Barat. Seneng resep. Pun biang mah seneng katuangan ulada. Pun biang teh saha? Pun ibu, pun mama, eta pun biang. Mama, bapak, mama, mak gitu. Pun biang mah seneng katuangan ulada. Pun biang mah resep katuangan ulada. Nah, gitu soknya diisian. 6 jeung saterusna kantun dituliskeun. Tah ayeuna ku hidep sok dibuka bukuna eta diisian. Ayeuna buka bukuna halaman 28. Halaman 28. Ngalengkepan paguneman. Tah ayeuna paguneman teh aya percakapan, tah aya percakapan anu teu acan diisian. Tinggal dilengkepan, dilengkapi. Tinggal contohna di dieu. Moal pami jajan mah. Ah berarti ngalengkepan paguneman kalayan ngagunakeun kalimah pangajak. Tinggal di dia.
Pe ku hidep lengkepan paguneman ieu dihandap make kalimah pangajak nu merenah gunakeun basa Sunda nu lemes jeung sopan. Pigawe dina buku pancen. Sok. Pami ieu mah dina buku tulis. Gaduh catatan. Pami ieuna dina buku paket wae mangga. Moal pami jajan mah katinggal dina eta sok tinggal dibuka. Nah, ieu nu leuwih jelas. Moal pami jajan mah berarti bikin kalimah pangajak. Kumaha carana anu jawabanna teh moal pami jajan mah. Kumaha tah ngajakna anu jawabanana teh moal pami jajan mah. Berarti kumaha? Misalkan Ujang hayu urang jajan. Nah, berarti jawabannya teh moal pami jajan mah gitu. Contoh deui. Nah, ieu jawabanana hayu pami ka perpustakaan mah. Nah, berarti ieu naon tah? Hayu urang ka perpustakaan gitu. Atawa Neng hayu ka perpustakaan, hayu pami ka perpustakaan mah. Lamun main raket mah moal gitu. Tah, sok dilengkapi eta teh pertanyaan teh pangajak. Nah, lajeng. Mangga weh ti payun, engke abdi nyusul. Nah, berarti kalimat pangajakna kumaha? Anu jawabanana teh mangga weh ti payun, engke abdi nyusul. Berarti hayu Ujang urang main bola kitunya. Mangga weh ti payun engke abdi nyusul. Nah, gitu. Terus Alim nuju seueur PR abdina. Nah, diajakan naon tah? Neng atau Ujang hayu urang ameng. Hayu urang ameng. Ameng teh ulin. Alim nuju seueur PR abdina ge. Nah, berarti kita contoh kitu nya ngadamel kalimah pangajak dina ngalengkepan paguneman. Tah ayeuna sok ku hidep dilengkapi halaman 28. Halaman 28. Tah ieu pek ayeuna ku hidep lengkepan guneman dihandap gunakeun basa Sunda nu lemes jeung sopan. Pigawe dina buku pancen. Hiji Yuda titik-titik. Nah, dijawab ku Irma, Irah angkatna berarti naon tah? Pangajakna gitu. Araman titik-titik. Depi. Nah, dijawab ku Depi tiasa upami enjing mah man. Berarti naon tah pangajakna gitu. Hiji 2 3 4 5. Nah, salajengna 6 7 8 9 10 11 12. Mangga dilengkapi gitu. Dilengkapi kalayan ngagunakeun kalimah pangajak nu lemes tur sopan. Gitunya. Sakitu dina pelajaran bahasa Sunda sok dikerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.